Lain masalah haji 4 kali, bah. Eta mah ngijapan beneran. Kabeureumpeunan we di jalan meureun. Kawin deui tapi ku budak langit. Pusing. No iya weh. Aneh jadi gua lawan. Gak ada kibas. Ayat. Aduh. Wayana ampina lah bro. Ente kaki vaksin hiji si karungdag. Narit kan menang hiji acannya juput. Nyari-nyari pe anjing nu wae tah haji. Anak buah dewek geus kagaji kabeh. Tapi duit aya 1,5 M duit. Piraku dewek lu naik haji deui. Tapi da aya mah teu bisa corona kene cenah na berita geuning na TV mah. Aik dijariahkeun teh laanan deka kana jariah mah. Soalna aing baheula lagi keur miskin eueuh nu jariah ka aing da. Ieu we duit aing mah kudu dikekeuweuk kudunya. Bingung apa aing kawin deui kitu kan karunya aing ka pamajikan geus eueuh kawin deui teh. Naon abah? Arek kawin deui. Emang ulah abah kawin deui? Kawin-kawin. Degeun ya neng, kumaha? Abah mah najang 5 deui ge boga bisa pamikan. 5 pamajikan naon? Abah teh geus kolot meni kudu hayang kawin-kawin deui. Teh nyahoeun. Kaparawan ge bayu kene abah mah sok. Sawa loba kene. Duit loba tuh, teu ngepake. Parawan mana nu hayang ka abah? Nu mana? Kemarin ge aya nu ngijepan. Emang nih teh nyaho pangkat abah haji 4 kali. Lain masalah haji 4 kali, bah. Eta mah ngijapan beneran. Kabeureumpeunan we di jalan meureun. Lain kana sukaan ka abah. Sok ngalewaan ka kolot teh. Jelas-jelas teh kapengpeureunnan kumaha ieu teh. Pan beneran salamuri mah kabeh nyahoon. Abah teh dokter Andas haji 4 kali, ayeuna 5 kali ngan teu bisa keur corona. Atuh abah daripada mikiran kawin-kawin wae mah. Mendingan abah teh sedekahkeun acisna pan seueur meureun. Deui pada sedekahkeun dewek mending kawin deui. Teu aya nu ngurusan, deui pada maneh katalang henteu geus Nu urusan abah teh aya neng. Ngurusan naon neng? Daang nyang usorangan. Abah teu nganggap neng aya. Heeh, neng mah lamun ditanya saku awak ge kudu dikuliah heula karanga waro. Atuh da abah uyuhan we. Pakaian teh seueur, abah teh dipiwaran meser mesin cuci nah teh meser-meser atuh. Lah mesin cuci. Gasrok we kuleungeun cenah baheula ka mesin cuci. Abah aya nama teh tongloan parawan ge. Entong dong ngomong di budak mah. Hese di bawah badannya. Kawin deui. Boga abah teh dasar. Kalau omean dengan awas nu nyampe kawin deui. Ini mah rongsing yang budak ge. Terapi bisa dibawa ieu na. Ari abah arek ka mana? Kepo budak-budak dengan jadan herang lah. Ih, ari abah. Abah, kok nang janda cenah kamu ora? Bah, Karena aing janda mengko. Ayang ka manggi sarung di tingting aing. Hehe. abah. Ih, ari abah. Abah, ngawae yang ngeranda. Tapi ingkin weh mau bujang. Aneh-aneh sorangan. Gusti, didoakeunlah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalam anbiya'i wa mursalin amma ba'du. Wah, cager si ayeuna mah nya tuh calang apa gede teh ya adukeun ke jadi duit pan ka deek bos. Aduh wayahna ampina lah bro ente kaki vaksin hiji bisi karungdag
nama ente teh minum Cikalapa atau Bear Brand ame ente karubrak bro silatra cep anjir teh sangat penawan Semenjak hari doi ya weh aneh jadi weh lawan gak ada kibas ayah si kawe bila aku anak seorang kudi kibas hei kawe aduh ya anak cewek gede teh anak siapa aduh ya anak jawara ya mainnya nyonya ayam kawe atuh awewe ieu teh pungkur divaksin tadi teh Muriang bah ayam teh tuker di karantina 3 poe 3 penting. ayam make muriang sagala emang ayam kena corona Kenal emang tak gitu di karantina. ayam kena corona Tabah naon beh? Ini cuy ini. senjata abah ya ke perang jeung baja hitam ya cobaan Ih, ieu mah anu biasa dipake eta. samarangan we bener kibas ya Cok ayo. colok ya Ke anak model gitu nunggu kepantesan. Boga budak gigi-gigina kumanya aing depan hayang kawin keneh meureun ulah udah sarta aing ya kamanakeun lamun aing teu kawin manya rek ku budak aing ku sarangan dikekeuweuk pan goblok budak teh jangar aing kudu kumaha carana aing kawin deui tapi ku budak langit ih pusing ieu kolecer aing keur leutik stop tah kemana bang? Bah, naon deui yang udut tuh sebat mah. Udut. ya lumayan Ya NPO deh. lah bebas ya Bah, nuhun bah. inget keur baheula keur leutik di sawah di ditu keneh tuh aya keneh sawah nama kolecerna aya keneh jadi inget keur leutik di ditu keneh aing keur leutik teh sia maturan aing ti leutik ka kolot kieu aing kemar ngarit lah ini mah lumayan ya para bisa ngetik deh ya karunya mah tadi para banget hampir aku sih padang wae mah ya aduh katemulan tak oraing siapa kena pun aing aduh iya deh mah betul ngarit lah nama sarane lah Keblok codok, keblok kolot, pergi awas goblok anjing solos nyeri anjing aing mau jadi ngerit joget udah mana ya break baik apa sih pasal anjing udah goblok kolot-kolot nah kudu ke koleceran geus kolot ngejedog we tuh di imah ih aya we musibah teh geus karek-karek narit can menang hiji acannya juput deh nyari-nyari pe anjing ngono wae tah haji gitu geus sa nu panggil ku aing banget mana juga campedak